Heroh, malah ketemu jeung si Tina deh. Duh, nahanya malah ketemu Aririn. Dina, kemana? Itu teteh Tina jeung Aririn geus balikan deui sugan sampurkeun ontrog. Jadi kieu kalakuan di belakang kami teh. Iya deh awewe naga kagatelan banget. Hei Lupi, tenang, ayo hubungan naon urang lah. Aririn, nu bener, aya hubungan naon si Lupi. Naon naon. Hah? Kau anggap hubungan kita selama ini tidak ada apa-apa? Ah Lupi, ya bener urang mau hubungan naon. Betnya kami ka budak leutik. Nah, selama iya unggal malam minggu Aririn nyetrok jendela kami, naon maksudna? Hei Lupi, ulah sok ngaya-ngaya. Duh, muhun kitu Lupi, sok ngetrok jendela. Nyamun teh Tina ulah hayang balikan di ka Aririn. Detik ayeuna ge Aririn mah dek diputuskeun. Soalna telepal pacaran jeung buaya kasaatan. Kena Lupina mau nyeri hati putus jeung Aririn. Nya moal nyeri hate moal naon secara artis nu keur viral di Pasiripis. Nu paling cetar membahana. Bagaikan binatang buas yang mengubrak-ngabrik hutan Amazon. Alah, ning balik ah, moal bener ah. Tuh, gara-gara ku kami diontrog, Aririn jadi salto. Lain salto, Lupi, salting. Cincang keleng manuk cingklang cindetan tos ka kolong bapak satar bulan pak gule pak kuda congklak kaki dul awas kadupak bapak satar bregul. Wah, lagu apa itu Om? Enak juga. Ngeunangan kena lagu baheula daripada lagu ayeuna mah khusus teh percintaan beda teh pararuyang komo atuh nyeri hate be komo jeung sarwana jeung lagu sutrak dara mah laguna nyeri hate bae. Om, si Lupi itu adik iparnya Om Ius dah. Oh, si Lupi, si Bongsor. Nyata mah adik ala urang. Kumaha jil kitu? Naon? Jil. Om, tahu nggak? Si Lupi itu udah jadi artis terkenal. Nyawa tuh Injil tuh nyawa tuh nah. Nyawa bisa asup Akademi Asia mah jil jeblos teh kitu. Oh, iya, bisa jadilah kalau gitu mah Om. Waduh. Nyangko saja jil euy. Si Bongsor jadi artis terkenal teh nya jil. Waduh Bongsor tuh kanyawan dia jadi jol-jol aja di artis kejebor. Jil, ngomongin kopi lu. Di urang duit nama tenang. Ayo dateng ngopi di tengah nah ngomong teh bae kanda teh lain. Oh, siap-siap Om. Mana duitnya Om? Oh, siap, Jil. Kayak iya ayo tenang. Alah Jil. Pesaknya jebol sah, oi, gejebur. Duitnya murah juga nama Jil. Yang gimana lah aku mah Jil beli kopi nak. Segampang hitung-hitungan mah Jil. Aduh, udahlah. Lagu lama ini mah. Pasti saya terus yang ngemodalin. Ya udah tungguin di sini Om. Tah, kieu keseneng nanti buka babaturan budak penol teh. Gampang banget kabobodo. Yuk. Karasa euy waktu itu tinggal sehari deui euy. Isukan mau siap bertugas kembali. Wah, tapi kenapa mau be kantong kan? Ini alat-alat make up secara artis mah kudu tampil sempurna tanpa celah. Artis Pasiripis nu paling membahana, nu paling terkenal di dunia jeung di luar angkasa. Bagaikan tahu bulat yang digoreng dadakan. 500-an. Halo. Aduh, lupa mau mik be keding jangan.
Lah, nyamang iwang kami teh penyanyi dangdutnya untuk apa apalen. Nyanya ho anu laguna ho a ho e. Tah, nya untuk apa apalen nang ngajaran saha. Oh, pia pon teh ngajaran Lupi ho. Nyalain nang ngajaran bapana. Lah, sugan teh ngajaran Lupi orang mah. Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Para hadirat, Mang Sobirin katelap cocorot. Para hadirin sekalian, Mang Sobirin di talian. Bang 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 bang. Anjir, sakit temang nama temacak. Tong ngece, tong ngahina Mang Iwang ngante Bunda Inul Daratista. Palu urang gen, anu jadi juri di Dangdut Akademi. Tah, urang teh muridna Bunda Inul Daratista. Ngaran artisna Lupi Darah Tinggi. Mang Iwang tadi tegas ngadengakeun kami nyanyi. Mana sawerana? Lah, kamu teh nyuruh teu naon. Mending menyanyi nama cak mah nuk disawer ieu teu mecak. Embung nyawerna gen. Dok macak dok kenteu kudu nyawer Mang Iwang. Geus ieu Lupi tah. Tah, 1000. Tah kitu Mang Iwang. Mang Iwang kade paha minggu datang ke konser kami. Mega konser gede-gedean. Pokoknya mah nu datang mah pasti membludak teu katahan. Lupi, deuk nah konser. Ayeuna mah ulaheun keur PPKM. Ayeuna teh pusat gas Covid. Wah, Pak Satgas, ieu teh si Lupi yo. Anu nu kayakeun kerumunan di masa PPKM yo. Ah, Bapak Lupi mah teu gaduh salah, Lupi mah ulah ditangkap. Kabur ah, cus. Urang yang PDKT jeung awewe euy. Tapi kumanya bingung cara mimitiananya. Adatna sih ieu. Awal-awal jatuh cinta mah kieu. Kapos ronda pan bisa masuk emang aja nya ada di tuanya nya. Kan Mang Reja mah ieu. Ahli perbucinan teh. Ya ulah. Beli tuh manggil ya. Waduh, Wong, sop. Cari kong. Sop. Aduh, nyeri. Sop. Ngajak. Kami nak enta solusi tuh. Kalah ngabalas lawongnya. Sok Kong. Dek ngenta solusi naon sugane urang bisa ngabantu Wong. Iya mangejak. Urang teh PDKT jeung awewe nya. Tak ku dasar orang tan pernah bobogohan jeung awewe, jadi orang bingung teh mimitina teh kumaha teh Mang Eja. Nyusugan memang Eja mah apalen kana kitu tepan Mang Eja mah ieu ahli perbucinan. Wong, masalah gampang gitu. Sok cikan ninggal mana nu dek di chatna teh. Iya kira-kira. Tah nu iya. Tah nu iya Mang Eja nu ku urang di pikaresep teh. Iya. Lah, Jamal. Oh, kabener resep ka lalaki teh. Pana teh lalaki Jamal. Mang Eja, ieu mah baturan urang si Jamal mah. Ieu tanu handapna tah tingali tah. Nah tah ramina teh Aisyah. Sugan teh Wong Jamal urang mah. Aisyah mah sae Om, nya sugan bae pan namina geus sae lah. Tah sugan bae jeung akhlakna oge sarua sae. Amin Mang Eja. Tah sok ayeuna bantuan urang lah kumaha cara ngamimitianna urang. Kasade lah mun teu ka Mang Reja teh euy. Minta tolongan. Sok enak Wong. Awalan bae heula. Assalamualaikum itu cobaan dibales henteu. Cing kurang diacakan Mang Eja. Assalamualaikum. Wah, cek dua Mang Eja euy, tapi teh dibalas ya. Nya sabar heula Wong. Can dibales pan. Kayak kadituna kurang pepatahan deui Wong. Ayo ngabales Mang Eja euy, kata Waalaikumsalam. Terus kumade Mang Eja acara? Kumade. Aduh Wong, sabar Wong, eta pampangna mah maos. Bau jengkol kieu ya, Wong. Hampura Mang Eja pan jengkol teh. Iya makanan favorit urang. Tadi teh saking kulepna teh urang jadi beak jeung kulit-kulitna jengkolna teh. Kade Wong, tong cakat-cakat teuing cetanna teh. Bisingkeun teh kaambuan ku si Aisyah pan pingsan kana teh ituna teh. Jadi enak kumade urang Mang Eja selanjutnya.
sok wong balas wong Aisyah nuju naon gitu. Ya siap kayak kurang ajaran. Aisyah nuju naon. Wah jangan dibalas deh euy aja. Ya sabar wong wong teh. Wah nuju emboan di kamar Mang Eja. Ya sabar wong sok balas deh udah makan belum gitu wong. Siap udah makan belum? Aduh ini malah lumayan nilai Mang Eja ngebalas nanti Ya kan bae wong meureun keur ngabalas nu lain teh wong gitu. ih lu Mang Eja masuk ngalemahkeun semangat urang. Nya wong mantak lamun pan can jadian mah kos kitu wong nya sabar bae kalem da can jadian ieu jeung manehna ge lain. Ya sabar bae wong mungkin si Aisyah teh keur neangan imam nu terbaik jang manehna teh wong. Siap berarti anak urang kudu leuwih semangatnya urang Ya enggak? pasti. Wah tah dibalas deui euy. Tenang wong tenang urang dek nguyup kopi nepikeun ka teh jadi. Kumaha ngabalasna wong eta wong. Entos Aisyah mah ai Iwan tos dahar acan. Itu tadi teh. Tah. Eta teh tos ngarespon, Wan. Berarti manehna teh tos aya saeutik teh tos aya rasa teh ka Iwan kitu teh. Duh, bener Mang Eja, senengan ka kami. Tong waka atoh wong. Lanjut moal PDKT-na. Lanjut Mang Eja orang, terus kumaha deui yuk? Alhamdulillah Iwan ge entos tuang gitu. Kitu we wong. Alhamdulillah Iwan ge entos tuang. Tah cing antosannya Wan. Antosan diwalar deui cing sabar bae urang kalem santuy teh. Aduh, nuhun ya Mang Eja nya, terus ngabantuan orang. Ah, cing ya anu ngembaris deui. Muhun Aisyah ge terang Iwan teh daharna teh sok sareng semur jengkol. Wah, atuh apaan nih Mang Eja? Kumaha yeuh? Tah Wan. Lamun nya si Aisyah sok ngepoan Iwan, berarti si Aisyah teh resepkeun ka Iwan. Tapi orang mau meluak kape deh engke bisi orang ditolak tuh. Wah, ngabalesan deh yuk. Sok tinggal heula wong tinggal. Iwan tong wakape de Aisyah mah henteu sok tarang ngepoan Iwan. Tapi terang di cetan Iwan oge tos serang-serang bau semur jengkol. Walah. Mayu. Sabar Wan. Da masalah karesep semur jengkol mapan len mau bisa ditinggalkan teh nya lamun misalkan si Aisyah bener-bener nerima Iwong apa adanya nya moal naon len Iwong ayana resep ka semur jengkol gitu. Aduh kata-kata nama manajer nya Mang Eja nya. Ai Mang Eja enak kabogosa berbet tadi teh catatan teh mani sibuk banget takun ka kalaluar huruf abjadna teh. Aya nama orang teh teu keur gaduh ka bogoh wong. Aya nama orang keur jomblo. Ai tadi catatan jeung sama nih raripuh mani hip hop. Lah nya jeung ciwe-ciwe wong. Ngan tapi eta mah lain kabogo. Urang mah ya nama sebagai badut bae wong. Jadi badut. Atuh ayeuna Mang Eja teh didangdanan. Aduh, benernya man. Mana mah meni polos bangetnya. Lain badut nu jang budak teh wan lain. Terus badut naon? Badut bangga bikin orang ceria dan tak lagi cemberut. Sayangku, I miss you, sayangku.